Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah. Sadaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah cerahkeun ka junjungan urang sadayana wasdaqna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang tiasa hadir deui, mudah-mudahan ibadah istiqomah ku Allah. Sanos lungsur hujan sateu acana tapi teu ngajadikeun halangan urang ashalabul ilmi. Upami tos istiqomah mah moal kahalangan ku hujan, moal kahalangan ku jauh imah ka masjid. Angkat tah mudah-mudahan sing janten amal kasayan anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, neraskeun hanca kajian Sulam Taufik halaman 27. 37 nya. Halaman 37 mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajaba sareng wajib li dhimmiyin pikeun kafir zimmi naon takfinun mungkus wadakmun sareng ngubur wali sukti mayitin jeung pikeun mayit anu kaluron naon kawajibanana guslun hiji diadusan wa kufnun sareng dibungkus wa dafnun sareng dikubur wala yusalla jeung ulah disalatkeun alaihi ma ka itu kafir zimmi jeung ka anu kaluron waman jeung saha-saha jalma mata anu maut itu jalma fi qitalil kufari dina merangan kafir bisa babihi kusabab itu perang kufina tah dibungkus fi siyabihi dina anggeanana itu kital kufar fa illam takfihi jeung mangkalamun teu dibungkus
zidatah tambahan alaik kana itu kufnun wa dufnun sareng dikubur wala yu sawu jeung ulah diadusan wala yusallah jeung ulah di ngatepankeun alaihi ka itu kitabul kufar. Atas dekap hadirin rahimakumullah, masih nyambung bahasan dina kajian bab ngurus mayit dina minggon ti payun kawajiban jalma anu hirup di mana aya nu ngantunkeun sabaraha hiji aya 5 aya 5 tapi seseueur nama aya 4 ngan ditambihan dina kitab Nihayatul Zain kawajiban anu jumeneng di mana aya anu ngantunkeun aya 5 hiji wajib eta anu hirup teh ngadusan mayit, kadua wajib mungkusna mayit, katilu wajib ngatepankeun mayit, kaopat wajib mawana mayit, kalima wajib nguburkeun mayit. Jadi 5 Pak. Upami dina kitab Riyadul Badi'ah mah 4 sapinah 4 ngadusan mungkus nolatan nguburkeun. Ulama pengarang kitab Nihayatul Zain dietang kawajiban nuju menang nyaeta mawana mayit. Jadi kaetang eta teh Pak. Jadi nambahan jadi 5. Terus kamarinya banyak. Ta ayeuna gambaranna Pak aya 3 gambaran. Hiji gambaran anu maotna kafir zimmi, kadua gambaran anu maotna teh nu kaluron, katilu gambaran anu ngantunkeun teh anu perang jeung kafir. Gambaran anu tilu eta kawajiban anu jumenang kumaha tah? Wa wajaba lizimiyin takfinun wadabnun, di mana aya anu paeh kafir zimmi, ai zimmi teh naon? Kafir bager Pak. Jadi ruang riungna teh jeung muslim ngan anger kafir sabab miskin sehingga teu diperhatikeun ku balad-baladna. Kapungkur aya pada ke si Cecep pangkereana saha tukang log asin, Bahlibun nya kapungkurna bisa namanya adanya aya emehna aya eta mah sagalang sagulung jeung muslim Pak, anger da kafir ngan kawajiban di mana aya kafir anu miskin jalma muslim menang kawajiban hiji wajib eta jalma kafir nu miskin upaya teh dibungkus, tapi teh di mandiannya banyak dibungkus sareng dikubur. Lamun eueuh anu ngurus aya anu ngurus mah nya dikuburna lain di tempat kuburan muslim, tempat kuburan kafir wae ka itu. Eta teh terjadi kadang-kadang Pak di hiji lemur anu mana penghuni lemur teh beda-beda keyakinan. Seperti di Lampung tah Pak arinya aya Hindu, aya Buddha, aya Kristen, aya Muslim. Nah eta teh aya bae terjadi Pak. Terkadang marariskeun ka teh
si hundukna nya wariskinnya kalau bapak diararantap makanya nya kewajiban umat Islam naon bungkus ulah dimandian nah kecuali aya anu ngurus di golongan-golongan kafir antap we biasana mah kitu Pak lamun kafir miskin mah diararantap teh ku balad-baladna teh teu cara lamun kafir beunghar tah ieu aya kafir dimi aya kafir harobi non aya kafir harobi kafir musuh eta mah Pak jigana kondisi ayeuna aya kafir dimi teh harobi unggul jigana nya mah harobi unggul ayeuna mah jiga nu bager barang bere eta teh naon mau rek ngegel teh nya kafir harobi eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana diganggu bab akidah ku orang-orang kafir marahna Rasul Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u alal kuffar banget bengis marah ka jalma kafir anu ngaganggu umat Islam tapi lamun teu ngaganggu mah eta Kangjeng Nabi sosialna Pak ka jalma kafir anu teu ngaganggu ka Islam jadi longok anu geuring ku Kangjeng mah padahal eta jalma kafir sosialna banyak tuh Pak bagena luar biasa Kangjeng Pak bahkan anu naon anu ngagogoreng Kangjeng oge ku Kangjeng mah dilongok Pak padahal eta lawan kafir ngan lamun geus ngaganggu we karena agama Islam Kangjeng Nabi paling bengis marah napa ka kafir anu benar-benar naon pangahina ka Islam tah nya sapertos ayeuna Pak Iran Israel jeung Amerika dirempuk Pak Irannya keduaan cek pemimpinnya tidak ada istilah umat Islam harus menyerah terhadap orang kafir dari Rasulnya juga harus kita lawan Pak akhirnya kawalahan ayeuna Israel jeung naon Amerika ucar kacir itu iya Masya Allah nya kan marahna Israel enak kali Libanon jawabannya ulama tak bisa ka itu iwati ku doa we Pak nya iwati ku doa mudah-mudahan umat Islam sing dimenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala orang kafir sing dihancurkeun eta gambaranna naon Pak kafir misal ayeuna kadua warisuktin mayitin gambaranana jalmi maot kaluron naon ari maot kaluron kaluar sandina waktuna terus teh kaluar teu acan waktuna eta ngaranna kaluron Pak kumaha pikeun jalmi anu kaluron tah pikeun jalmi anu kaluron guslun wakuf nun wadub nun tilu kewajiban anu jumenang hiji ngadosan kadua mungkus katilu nguburkeun gambaranana eta kaluron tingali di tengahna wa huwa alladzi saqata min batni ummihi qabla tamami sittata asyhurin tah di tengahna aya Pak wa huwa ari itu mayit anu kaluron kaluar tina patuangan janten ibuna di samemeh sampurna genep bulan samemeh sampurna genep bulan terus aya nyawaan can atos ngan lamun can sampurna genep bulan kaluron maot tilu kewajiban hiji mandi ngadusan kadua mungkus katilu ngubur
lamun can sampurna genep tapi lamun tos genep bulan ka itu mah kawajibadana opat naon elima ngadosan ngungkus ngatepankeun sareng nguburkeun jeung mawana seperti jalmi anu normal Pak ngan lamun teu acan genep bulan mah anjeunana kaluron maot eta mah teu kadah dingatepankeun kenapa cekap naon cekap ngadosan mungkus sareng nguburkeun dina tengahna aya Pak dina kitab Sulam Taufik komo 3 bulan mah dari tos genep bulan tos 5 bulan mah geus berbentuk manusia teh mudghah alaqah hiji huwallazi khalaqakum min turabin tina taneuh pembuatan manusia itu awalnya dari tanah berarti nu haladin jalmi sadayana dijieun tina taneuh dulur jeung kenteng urang teh nya dulur jeung bata beureum kapinaon tah ka kenteng sami tina bata dina taneuh ngan beda proses sabada taneuh min nutfah air sperma cimani upami ti pamagat namina spermanya upami ti istri ovum ya apem ya we mah sabada tina taneuh teras kana cai mani summa min alaqah getih gimpal jadi proses katilu getih gimpal ngan can berbentuk manusia 2 bulan lah sabada alaqah mudghah baru mudghah mah getih gimpal anu berbentuk manusia Pak nah te 4 bulan ka dieu tah te 4 bulan ka ditu eta mudghah geus aya nyawaan Pak geus aya nyawaan di mana eta kaluron can sampurna genep bulan maka kawajibanana cekap 3 teu kadah dingatepankeun nya hiji manian kadua bungkus katilu nguburkeun nomor katilu aya gambaran jalmi fi qitalil kufari pupusna teh ku sabab perang jeung kafir namina naon syahid akhirat sapertos dina zaman Kangjeng seueur peperangan Pak perang Hondak sahabat anu gugur dina perang Hondak sahabat syuhadaul Hondakin maut syahid Pak perang jeung kafir maut aya perang Badar sahabat anu pupus dina waktos perang Badar syuhadaul Badriyin aya deui perang Uhud pupus aya nu gugur 70 urang dah dina perang Uhud mah sebat naon syuhadaul Uhudin sahabat-sahabat anu pupus dina waktos perang Uhud perang Hunain syuhadaul Hunain tah nomor katilu gambaran jalma pupus dina waktos perang jeung kafir kumaha gambaranana makana kufina fisyabihi fa illam takfihi bungkusnya ku bajuna kudu aya lamun teu cukup jida tambahan jadi ulah ku goeh bungkus ku naon ku bajuna lamun kurang tambahan fisyabihi wadufina sareng kawajibanana sabada dibungkus teh nyaeta dikubur walayu salu walayu sholla alaih tekenging ngatepankeun jeung tekenging diadusan
jalmi lamun nuju perang pupus perang jeung kafir kawajibanana dua, hiji bungkus, kadua nguburkeun. Bungkusna cekap ku pakaian nu aya dina awakna, lamun kirang tambahan dikubur sakumaha biasa, teu dingatepankeun, teu disolatkeun. Nah keur perang madorot sok lamun ayeuna dikumaha ngatepankeun bisi aya nyerang musuh leres teu perang itu, terus dinaon sabada ulah teh diadusan tekedah syahid akhirat Pak. Duh Masya Allah nya kenging babalasana sawarga ti Allah Subhanahu wa taala, sahabat jalmi-jalmi anu perang jeung kafir tah sapartos kondisi ayeuna. Iran aya syahid, ari di Israel di Amerika syahid, aya ge suhadma nya, aya oge paeh mah di kafir mah. Tuh bayangkeun Pak nya, jalmi anu syahid akhirat mah dijaga diriksa ku Allah Subhanahu wa taala, moal bau Pak bangkena oge nya dimuliakeun ku Allah Pak. Aya hiji kisah Pak, aya hiji kisah suamina perang, bojona dicariosan mamah ulah waraka mamana nya bapak rek perang, lamun bapak can uih cicing di imah mangga cek bojona teh. Akhirna suamina berangkat tempur pajeng kafir. Dina waktu sarita Pak ramakna eta si istri teu damang, ramakna si istri teh apan suamina manaon perang ari pamajikanna di bumi bapana gering teu damang, aya nu ngawartosan itu bapak anjeun teu damang ngalongok. Kumaha eta si istri teh emot kana cariosan nu janten suamina ulah warata mamana anjeun tong kaluar saacan abdi uih tina perang. Teu Pak teu naon teu ngalongok, teu ngalongok. Ariku keluarga nate beladit wah tega tapi kata dilongok kolot gering detean deui. Engna ge longok si bapak tos repot tuh moal abdi mah moal hapunten sanes teh nyaah ka bapak, sanes teh nyaah abdi diwagel ku caroge ulah kaluar saacan caroge mulih. Wih deui Pak katilu kali bapak nate pupus diteang, akhirna eta si putra nate asli istri nate teu init deui Pak diteang oge bapak anjeun maot tuh ceurik nama ceurik sedih nama sedih ngan alim ngalanggar nu jadi salaki Pak. Lah akhirna di masyarakat bahwa anaknya tega teh datang bapak mau teh bapak gering teh datang bapak mau teh datang sanes teh nyaah eta nu jadi anakna si awewe teh sanes teu bela kanu jadi bapak namun kumaha atuh ieu amanat nu jadi suami. Akhirna Pak kajantenan suamina uwi weh ka bumi diwartoskeun, pa diwartoskeun kitu aya weh ti suamina diwartoskeun bagja anjeun, bagja bapak anjeun maut, bapak anjeun syahid akhirat. Naha sabab anjeun taat kanu jadi salaki ka kaula. Jika goreng
anjeun teu init ka bapak gering teu dilongok, anjeun jiga goreng bapak maot teu ngadatang, tapi anjeun taat kanu jadi salaki eta janten wasilah bapak anjeun janten ahli sawarga. Luar biasa Pak, ku jantan wasilah salakina Pak, sapa majikana taat kanu jantan salaki Pak. Tah kadang-kadang pamajikan masuk aya anu samiliar, lalakina liar pamajikana liar, eta ngaranna samiliar Pak. Leres teu samiliar pada arangkat sapartos jumaahan salakina ka mana, ka masjid, ai pamajikana teh bebeja kaluar ti imah, ari pe kaluar ti imah pas salakina balik jumaahan ka imah pantau muka boro-boro aya cai di imah, tai kotok loba coba dapat muka coba hayam ararasup. Ya Allah, bendung masalah kita amat atunya keluar tanpa izin. Ya Allah, teu aya widi, teu aya apa nu jadi salaki eta pamajikan keluar juga teu dosa-dosa tadi. Makana lamun henteu menta hampura kanu jasi salaki pamajikan sok liar teh tuluy we angkat ka Mekah, teu aya silih hampura heula eta teh sok menang panyepret ti Allah teh Pak. Naon panyepretna sok sasalna ini tema bareng jeung salaki, ai salakina ka WC heula pamajikanna nungguan lila kasal pamajikanna ini teh salaki keluar ti WC neangan ka mana asup ka masjid, balik ti masjid eueuh keneh beres-beres ka panggih teh rek wanci magrib. Coba rek wanci magrib aya nu ngajajabkeun eta petugas dijajabkeun we ka mana, ka maktabna. Akhirna pas dijajabkeun ka maktabna papanggih jeung salaki, kalaka dicarekan ku salakina ulah tuh keur mah capek balik sasab datang dicarekan, untung aya petugas. Tah perluna aya petugas anu haji teh kitu Pak, masihan pang beberah, jangan dimarahin orang lagi capek, istighbar, semuanya istighbar. Ini Allah memberikan peringatan kepada kita berdua, istighbar, jangan dimarahin. Al istighbar ya Pak. Tah eta teh sok aya panyepret teh Pak nya. Sok aya panyepret di mana lamun keur hajian teh. Naon sababna teu silih hampura heula. Kudu silih hampura teh nya Pak. Hadirin rahimakumullah. Tah ieu nomor katilu. Nomor katilu gambaran jalma anu pupus syahid Pak, perang jeung kafir. Syahid akhirat teh Pak geuningan seueur di antawisna perang jeung kafir, di antawisna deui naon maot keur ngaji, maot keur salat, syahid akhirat Pak. Thalabul ilminya kabita atunya ya Allah. Atanapi pupus dina wengi Jumat, atanapi dinten Jumat. Bagja Pak. Nya cenah tukang doraka maotna malam Jumat, Allah langkung uninga leres teh. Dina kitab Riyadul Badiah aya Pak. Na kitab Riyadul Badiah eta jalma pupus dina wengian Jumat syahid akhirat, Masya Allah Pak. Cenah tukang doraka Allah langkung uninga wihkeun we ka Allah. Buah-buah menang panghampura Allah geuningannya. Pan aya anu doraka teu pernah salat tapi maot jadi ahli sawarga. Naon sababna? Asup Islam, pas asup Islam maot Pak. Jadi ahli sawarga panteuhnya. Teu pernah salat sakali-kali acan eta jalmi teh.
gambaran ayat 3 tah dina nguburkeun teh Pak punten hiji aya akol nguburkeun mayit asal ngajaga kana ambeuk bangke mayit, asal ngajaga tina sato galak nu mawi Pak kapungkur mah nguburkeun mayit teh jero Pak sakumaha anjuran dina kitab fikih qomatun wabastatun satangtungan anu ngagali taneuh tambahan sabeber tangan sakieu Pak jerona ngagali teh yang nguburkeun mayit teh naon hiji ngajaga supaya ulah kaangse bangkena eta mayit bau Pak bangke jelema teh cenah kadua ngajaga tina sato galak lamun teh jero teh Pak sabab lamun dikuburna deet sato galak Pak ngagali ngadaharan we naon eta bangke jelema teh ya Allahu Akbar zaman Kangjeng ka zaman khalifah Pak aya hiji jalma nalika aya nu maot teh atoh nah abet atoh sabab aya job nah naon jobna lain ngagali kuburan kadenya lain jobna teh si eta mah maling kapan mayit jadi atana teh eta maling naon boleh puting-puting di saat beres dikuburkeun datang puting sorangan mawa panggali Pak ulama boro-boro ngagali lempang aja sieun ka kuburan anyar bener teh nya ieu mah ngagali bayangkeun Pak tuluy geus digali papenak we aya si mayitna dicokot Pak naonna boehna ge dicokot dikubur deui disusuh dijual Masya Allah aya mah zaman ayeuna nya moal panaha sieun atuh padahal mah hirup deui ngan ari sieun mah aya nya manusiawi sok urang ngalangkung Pak ka kuburan anyar sorangan wani teu poek bari hujan Pak padahal naon perasaan katanya leres teh iya ieu mah teh sieun atuh Pak inu mah teh ngagali we dijual yo lami-lami kanyahoan akhirnya dipaparinan naon we peringatan eureun tina laku lampah kituna tobat ka Allah Subhanahu wa taala jadi ahli ibadah wah ya Allah zaman di urang mah lain ngagali mayit lain ngagali naon maling kapan mayit tapi ngadarahan jasad mayit saha teh ya Sumanto baheula ayeuna mah geus tobat Pak geus tobat ayeuna mah Sumanto nya kan kaget nya nyata eta teh supaya ulah digali ku sato teh jadi jero da ayeuna mah Pak satona ge geus eueuh ayeuna mah kaangse jarang akhirna ngagali kuburan teu patos teu jero pate komatur sabastotun ayeuna mah henteu teu satangtungan nu gagali jeung sabetangan teu paling ge sadada nya dehnya sadada ta sabujal nya ayeuna mah an abdi kantos Pak ngajajab Kang ari teh moal bau Pak di dieu mah tos gali bieu lamun bau mah ku abdi di jeroan deui digali deui cenah cek tukang ngagalina teh da teu bau nya wah ayeuna mah da reet Pak araranehnya nya asal teu kaangse we bauna tapi lamun kaangse mah wayahna ku jeroan deui atos kesimkuring kisah Pak di payun aya jalma gawe nate tukang ngagali taneuh nyeun kuburan saha namina teh
Mang Udel nah Abdurrahman aya Abdurrahman di dia aya ge Abdurrahim obur aya di Bangkara Abdurrahman berarti lamun aya nu mote atoh nu sababna da aya job hiji mangsa leres kajadian terojos nini man aya naon nini pangagalikeun taneuh nyen kuburan nah kitu sanu maot nih budak nini bari atoh jeung bari naon sedih mangga nini cenah ayeuna Mang Abdurrahman jeung balad-baladna mulai ngagali Pak taneuh duka sabaraha jam beres Pak singkat kata Mang Abdurrahman nempangan deui nini aya naon man tos beres itu ngagali canak atau ngatempatkeun atos bade dicanak Pak Mang Abdurrahman aya di handap nah Mang Abdurrahman aya di handap ari ayeuna mah Pak nu di handap teh salah sawiosna kedah aya keluarga nende dikanyaah bahasana teh saha anu bade ka makbaroh di handap Pak kulawargana da teh Pak sok aya ngan kulawargana ulah anu ceurik ulah aya anu gampang ceurik bisingke nampak mayit ceurik gubraga riweuh kan nya anu kuat mentalnya tari tama Mang Abdurrahman Pak pas mayit dilebatkeun kana liang lahat Mang Abdurrahman ku Allah dibuka hijab naon dibuka hijabna socana neuteur kana gedong ditaretes ku inten permata di sawarga nu apaleun babaturan nu tiluan ngan anjeunna sorangan ceurik atuh balad-baladna teh man sia teh kalatah ceurik nu moal teh lain durur maneh lewe ngagawekeun uing geus ceurik pingsan deui Pak pingsan bayangkeun he kumaha naon sababna kaget eta Mang Abdurrahman Pak socana dibuka hijab ku Allah bisa ningali gedong di sawarga ditaretes ku inten permata dugi ka pingsan nya anu baturana teh ngangkatkeun weh disimpan di luhur ku tiluan ya Pak di uluana mah pan ngaromong nya tiluan teh dasar sia mangagawekeun teu apale naon kajadian teh Pak ngan Mang Abdurrahman teu betus Pak teu betus eta kajadian teh kasasaha dijaga geus damang tina pingsana nararanyakeun naon ente teh ceurik jeung pingsan teh kunaon ting capek meureunnan kitu we bahasanya padahal aya keanehan keajaiban aya panginten kana 7 duka sataun torojol sinini datang deui man aya naon deui pangagali kenitanya nyi kuburan sanu pupus ni aya nama adina ya Allah Mang Abdurrahman ngagebeg sieun kajadian seperti nu kahiji Pak ieu mah kisah saes dongeng Pak di Andalus ieu sieun kajadian seperti nu kahiji ayeuna Mang Abdurrahman ngagali jeung balad-baladna beres ngagali diwartosan mayit dicana ka makbaroh pas dicana ka makbaroh leres Pak keajaiban ku Allah dipintonkeun deui soca Mang Abdurrahman neuteur Pak ka gedong di sawarga ditaretes ku inten permata ceurik ngan teu pingsan Pak ya Allah man kunaon maneh teh tepi ka ceurik deui ka karek eta Mang Abdurrahman panah hatena saumur-umur kaula tukang ngagalitan nyen kuburan kakarek kajadian 2 kali kieu kaula na hatena teh naon ieu teh ayeuna beres Pak singkat kata hayang apal rek bebeja ka si nini ka emakna beres itu ieu didatangan singkat kata si nini assalamualaikum nini waalaikumsalam alhamdulillah man anje datang nuhun man nini teh sedih nah kitu kumaha ditinggalkeun ku anak ini duaan nini ulah sedih nah hatong sedih katinggal teu abdi waktu di liang lahat tepi ka ceurik
pingsan kan hiji mah kado mah ceriknya. Nah kitu kumaha nini man nini panon abdi teh ku Allah dibuka hijab tepi ka nutup ninggal gedong di sawarga ditaretes ku Inten Permata. Ye anak nini teh duanana buah-buah jadi ahli surga nini. Cerik kata si nini, ya Allah alhamdulillah nuhun Gusti. Bener mannya kakarek dibejakeun ka si nini tah. Geus dibejakeun kitu Mang Abdurrahman nanyakeun deui nini aya naon man naon gawena anak nini teh nu duaan teh. Man anak nini anu kahiji maot eta mah tukang ngaji. Daek ngaji terbujangan atanapi geus kawin ngaji eta mah. Lamun geus kawin terkadang jadi mubalik, terkadang jadi mustami, daek ngaji teh eureun. Kan kadang-kadang aya apa? Mun jadi mustami teh hayang jadi mubalik we si eta mah nya. Nah, akibatina kesombongan, mun jadi mustami teh hayang mubalik we yang ngaji masyaallah. Jadi nomor kahiji mah anak nini teh sok daek maksakeun ngaji. Nu jauh di jug-jug di deket di datangan. Wow, masya Allah. Geus kawin daek keneh ngaji cenah. Ari nu kadua naon atuh ni gawena? Tah nu kadua mah donatur ngaji. Gawena teh sok masihan kasayan kanu ngararaji. Eta wa ngahulang Mang Abdurrahman wasilah eta jalma daek ngaji jeung daek sedekah kanu ngararaji tepi ka Allah masihan tempat anu mulia sawarga. Tidinya Mang Abdurrahman Pak Nadar rek eureun kaula gawe ngagali taneuhna nyen kuburan eureun rek ngaji ayeuna mah kaula cenah. Ayeuna laras Pak bebejak abaturana Mang Abdurrahman eureun datang we ka guruna, mama assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon man? Lain abdi teh hayang ngaji mama. Asa ngimpi pan ente teh geus kolot. Ah bae geus kolot ge hayang ngaji, abdi mah hayang ngaji. Heug atuh ari hayang ngaji mah urang babarengan jeung mama di dieu. Beurang rek usaha jug penting datang ka dieu urang ngaji jeung mama nya. Ayeuna ngaji Pak eta Mang Abdurrahman dibuka hijab ku Allah. Anu tadi natara ngaji manehanana sibuk naon ngalajur hawa nafsu ngumbar ambarah ku Allah dilungsurkeun pa hidayah taufik ayeuna mang tahun-tahun ngaji eta Mang Abdurrahman Pak jadi pinter ladang tina ngaji lain Mang Abdurrahman deui disebata eta mah Syekh Abdurrahman. Luar biasa Pak ieu kisah Pak. Lain dongeng kisah di Andalus ya Pak. Hiji kisah ada dikisahkeun ka jalma nu tadina tada daek ngaji meunang keanehan ku kitu Pak eureun tah ayeuna daek ngaji Pak. Tah ieu Pak. Nu kaduana donatur sok ngaji. Masihan kasayan sok ngaji Pak. Ah ieu Pak. Dan sok masihan kasayan moal beak-beak atuhan anak tambah-tambah Pak nya. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Jalma midamel hiji kasayan bakal dibalas ke 10 kasayan. Tah donatur ngaji Pak. Mun aya acara PHBI mun nya PHBN pangbadagna si eta mah ngomong tara. Beda jeung anu sok ngomong, wah naon kitu aya mere tara si eta mah. Ayo we nyarocos ngomongkeun nya masyaallah. Ieu mah tara nyarios tapi donaturna badak masyaallah. Tah ieu Pak dikisahkeun sing jadi contoh kanggo urang sadayana intina urang sing kersa nyicikeun waktu jang ngaji Pak 24 jam ngaji mah saminggu sakalinya saminggu sakali sing tiasa urang ngabagi waktu jang ngaji pe akhiraten Pak. Kisah anu nembe Pak sing jadi contoh kanggo urang sadayana ulah jadi halangan ku sabab hujan, ulah jadi halangan ku sabab jauh imah dari masjid, tapi maksakeun. Hadirin rahimakumullah,
jam 7 langkung saparapat cekapa aya hanca keteraskeun deui. Mudah-mudahan aya manfaatna leresna tina keterangan agama upami aya lepatna tina kabodohan simkuring nu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Mangga urang tutup waosan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awwalina wa akhirina wa ayatan minka warjukna wa anta khairur raziqin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salal jasad war ruh. Nas'aluka bi husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.